Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Apriyani Warul Alamsah, abdi ti kelas 9. Di dia abdi bade ngerjakeun tugas bahasa Sunda nyaeta ngajelaskeun unsur intrinsik novel. Naon cenah unsur intrinsik novel teh? Unsur intrinsik novel nyaeta unsur-unsur nu biasana aya dina karya sastra saperti prosa. Ari unsur-unsur intrinsik novel kabagi aya 8. Anu kahiji nyaeta tema. Tema nyaeta gagasan ide atawa pikiran utama anu jadi dasar hiji karya sastra. Anu kadua nyaeta latar. Latar nyaeta sagala keterangan atawa petunjuk anu aya kaitanana jeung waktu, ruang, suasana jeung situasi kejadian hiji peristiwa dina hiji carita. Anu katilu nyaeta galur. Galur nyaeta runtuyan carita anu dibentuk ku tahapan-tahapan kejadian nu aya nepi ka ngabentuk hiji carita. Anu kaopat nyaeta tokoh. Tokoh nyaeta jalma-jalma nu dicaritakeun jeung loba nyandak peran dina eta carita. Tokoh dibagi jadi 3. Anu kahiji aya protagonis, anu kadua aya antagonis, nu katilu aya tritagonis. Naon cenah protagonis teh? Protagonis nyaeta tokoh utama. Antagonis nyaeta penentang atawa lawana tokoh nu kahiji. Anu katilu nyaeta tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis teh nyaeta anu jadi penengah dina antara tokoh nu utama jeung tokoh lawana atau tokoh nu kadua atau antagonis. Anu kalima nyaeta perwatakan. Perwatakan nyaeta nu ngagambarkeun watak atawa karakter tokoh nu bisa ditingali tina tilu segi. Nyaeta nu kahiji dialog tokoh, nu kadua penjelasan tokoh, jeung nu katilu penggambaran fisik tokoh. Anu kagenep nyaeta amanat. Amanat nyaeta pesan atawa nasehat anu rek ditepikeun ku pangarang kanu liwat nyaritakeun. Anu katujuh nyaeta sudut pandang. Nyaeta mangrupa cara mandang jeung ngahadirkeun tokoh-tokoh nu aya dina carita ku nempatkeun posisi dari pengarang dina hiji posisi anu ditangtukeun. Anu kadalapan nyaeta gaya bahasa. Gaya bahasa nyaeta mangrupakeun teknik dina ngolah basa nu dilakukeun ku pangarang dina raraga ngahasilkeun karya sastra anu hirup jeung endah. Sakitu bae penjelasan ti abdi tentang unsur intrinsik novel. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.